Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Teu aya nu diibadahan salian tidak Allahna. Mun aya nu diibadahan lian Allah eta musyrikin, atuh wajib disejakeun na kabeh amal-amalan seja bakti kadat Allah. Amal hade dibaktikeun, rejeng ulah dilowongkeun, sarta kudu diikrarkeun nadamel Allah nu ieu abdi bakti kadat Allah. Nadamel Allah nu ieu abdi bakti eta kadat Allah. Masih ngajelaskeun makna kalimah thayyibah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Ieu teh upami dina kalimat thayyibah nu biasa dibaca ku urang mun memeh nanaon, utamina memeh ngaos. Ieu teh nomor kaduanya. Nomor kahijina kan la ilaha illallah, la maujuda illallah. Hiji, dua. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, tak ada pangeran kecuali Allah. La ma'buda, teu aya anu diibadahan illallah kecuali Allah. Teu aya nu diibadahan salian tidak Allah. Mun aya nu diibadahan salian ti Allah, urang teh ngaranna teh musyrik. Ka Allah ibadah, kasalian Allah ibadah akur ibadah nate jeung ka Allah, kasalian ti Allah nate ta eta jelema nu kitu jelema musyrik. Naudzubillahi min dalik. Jalma anu musyrik ngalakonan dosa anu panggedena eta teh. Inna syirka ladulmun adim. Saestuna ngarejeungkeun Allah eta teh dolim atawa dosa gede kacida. Tak musyrik teh ka Allah ibadah, kasalian ti Allah ibadah, bari kasalian ti Allah nate akur jeung Allah ibadah nate ngakurkeun ka jeung ka Allah. Ta eta nu ulah kacida eta teh. Kade bisi menganggap ibadah aya nu diibadahan salin ti Allah ulah. Atuh wajib dinaonkeun, disejakeun na kabeh amal-amalan seja bakti kadat Allah. Termasuk amal-amalan ayeuna nyaeta ayeuna keur beramal naon? Ngaos tah. Tek sejakeun dina keur ngaos teh ieu teh ngaos teh seja bakti kadat Allah, seja ibadah ka Gusti Allah ku ngaos ieu teh. Lamun deal dipiwarang ku bunda sami eta ogen ngalaksanakeun piwarang bunda teh kudu disejakeun ibadah ka Gusti Allah. Paham? Cek deal teh nadamel Allah nu ieu buktina dipiwarang bunda abdi ibadah atawa bakti kadat Allah gitu. Sabab Allah miwarang berbuat baik ka ibu Rama. Lamun deal berbuat baik ka ibu Rama contona dipiwarang ku bunda daek sama dengan ngalaksanakeun perintah Allah, sama dengan beribadah berbakti kepada Allah. Seueur lah amal-amalan teh sanes ngaos hungkul, sanes berbuat ka ibu Rama, berbuat baik ka ibu Rama hungkul. Pokona mah setiap amal-amalan anu baik eta kudu disejakeun ibadah bakti ka Gusti Allah. Kade ulah amal buruk. Amal buruk mah ulah diseja baktikeun ka Allah.